Bisa bae mah. Harsiatna sepados naon? Oh, gitu. Ibu saya teh. Tati. Ibu saya. Bu Tati. Oh, Bu Tati. Heeh. Oh, rajin. Bu nuhun atuh. Enggak. Bu, dia nitip parkir, terap. Wah, dia Pak sakitnya teh, Pak Ojed, Pak Ojed, nuhun, nuhun. Pak Ojed. Jadi naon aja teh? Dipulas. Oh, darah hidung. Bisa naon eta teh? Bisa bae mah. Harsiatan sepados naon? Oh, gitu. Wah, tapi mah domba ieu nya. Domba adu. Terus acan. Bisa berasasi. Siapa ya tempur? Oleh karpet nama tacan nama iheula udah dua sini utamanya Pak Ojed bagus ini mah kedah sharekeun deui weh garingnya dipaksa pan suasana awan ari teh kampung non teh hah Cigedug Sawah oh Cigedug Sawah oh Cigedug Sawah kecamatan desana desa Sukahuri karpet mah acan boboran kita masa nih ya 20.000 biasa ditangkap karena ini hidup ini bakal ada ngaji
80. Sami. Oh itu hiji ya. Satu tahun. Sami. Sami itu. Soalnya ayo nama nyucinya di hiji-hiji. So amat kan ya bisa kumaha gitu di hiji kita sanes mah. Non karpet. Oh selimut mah bakal kesel karpet kira. Menuci ayeuna. Ya salah karpet teh sami kira. Moal salah saminggu deui ge moal. Hah, satacan buboran we lah. Heeh. Siap. Naon ieu teh Bu? Kue naon ieu? Kue nastar, kue. Ibu dagang kue. Kue, jadi hoyong kue. Sabaraha? Tuli masak kieu. Nyin malila nya. Nekene meuli. Lila keneh atuh bukanna. Tilu lima sadayana. Oh, iya mah 20. Naon dia teh? Oh, sebelah. Iya mah di Calon Musimanya. Di sami. Lah si ibu. Rajin euy. Heeh. Wah, ribetnya orang mana? Orang dia unggal dinten di Calon. Unggal dinten sasi biasa ge. Oh, saum hungkul. Rajin. Nastar 35 sarua. Kurang promosikan. So kan untuk masyarakat kue. Ibu ya. Ibu saya teh. Tati. Ibu saya. Bu Tati. Oh, Bu Tati.